Bulan puasa kieu dagang naon nya? Salaki nganggur, henteu gawe, sembako naik, bayarin loba. Deung ge lebaran, encan meuli baju lebaran, encan mitra. Ih, ampun, ieu si bapak kumaha ieu nya? Tiba heula kiba jeung anu dewe panggih jeung tau duit teu boga anak geus loba nyareng mentar baik biaya meuli baju mentar meuli ganti HP aduh usaha teu bisa segala marana hal kieu bae nya kumaha teh ieu aing kudu kompakeun pamajikan ieu urusan ieu sebab urusana nyumponan kabutuhan ieu anu sakieu rumitna kana otak udah cemerlang aing nyanyian pamajikan heula Ma Pak? Naon, Pak? kumaha ieu mah udah lebaran iki barudakan meuli baju Terus aya naon gitu Bapak? ieu kumaha ieu kira-kira ieu Atuh kumaha Bapak bae, Mama? kamu setuju kan kurang kudu duaan meureunnan kan gitu kumaha lamun urang ayeuna ieu leumpang ka ditu Ih, atuh mah kumaha Bapak bae. Nurutkeun. daek rusuhan Ih, atuh kumaha engke bae, Pak. pencok rusuhan tuh yuk Ih, kumaha engke gampang lah eta mah, Pak. Yang penting mah urang duit heula. heeh oke setuju mah bapak salina nya Gerap, Pak. Mana nggon di dieu, Pak? oke ya pesan Pak. Tong lami-lami, Pak. wah Si Bapak meuli tuyul. Kumaha nya? Ngurusan aja sieun. Mani ololeho. Ih, sarit geus lah, tapi kumaha engke bae lah. Urusana eta mah kumaha engke, yang penting mah duit heula. Zaman ayeuna mah hararese nengan duit. Geus lah, kumaha kitu bae lah, kumaha jadina bae prakna. Ih, hararese amat Bapak. Ya, ayo Pak, masuk. Ayo Pak. Jigana rehe amat ieu teh sasaha ieu teh. Hah? Pak, sian Pak. ayo mah tinggal datang lagi mah buranya mah sehat mah sehat Sehat. mah maksudna kadieu jeung indungna budak ibu nama hirup kita kesabaran Bentar gitu. hayang Ari mah boga naon? Tuyul mah awe lalaki. Inu mama segala lagi loba Nu bener mah bener awe lalaki. awewe lalaki aya Geus kaluarkeun. wani sabaraha Pak, nok kumaha Pak eta Pak? Cocok teu Pak? duit mah nyokana barang hadirkeun heulan barangna oke setuju mah setuju oke setuju mantap tuh lagi tah dikeluarkan ke rumah hiji-hiji kumaha tah kumaha mun ieu aya nu lain deui mah aya berapa hadirkeun mah tah kumaha lamun ieu kurang ini mah stok nama ya aya Bener lah Paknya. di mama paten be hadirkeun deui mah stok nama keluar kumaha tah mun ieu seberapa yang kalau nama
Nyosor nih. Nyosor namanya ini. Ini mah mahal. Oh, mahal ya. Kamu bisa joget ya, Pak? Iya mah kemahalan jangan gimana. Duit tapi cukup. Aya tah hiji deui tah teh. Kumaha lu ieu? Mendingan ini juga dong, Pak. Ieu mah pinter we. Bisa joget, bisa maling duit. Tapi ya mah urut dong nanya urut makanya. Urut make batu tuyulna. Murah meureun. Ngaranna ge tuyul second murah deh. Pak, lumayan, Pak. Ya itu dong Jaga nama, Pak. Mendingan iya lah. Punya keluar susu Indomie bisa. Susu manis. Bapak, ulah Bapak mah iman. Musuhnya supaya Kita asal ulah susu basi. Oh, susu kadaluarsa tidak Pak, susu SGM bae, Pak, nu murah. Ieu mah pinter, bobogan mah. Ada daek sendiri jeung urang gitu loh, mun daek dibayar ayeuna kan. Mak, sangarana Mak, tuyul kan biasa sok aya marah. Tuyul nang-nong. Pak, tuyul nang-nong, Pak. Lucu tapi serem. Tuyul second nangnong. Murah meriah. Ngan kahayang nama baca sanyusun aja tuh kuat mah ieu. Teuing lah Pak, aya susu eta SGM, Susu aya kaleng. nama susu kaleng. Orang mambung, hayangnya susu iya. Kumaha tah? Embung urang mah ai susu eta mah sabeula sewa malos. Ih, ulah Bapak. Sieun tuyul mah. Duit. Imbung sajian duit ya Pak. Ih, gak ngelehoan Pak. Pak mana Bu? Mambung, susu iya mah peot, hayangnya susu iya. Mak, ulah lama langsung Mak. Oh, turutkeun bae. Orang mambung, hayangnya susu iya. Susu iya. Gitu mambung lah Mak. Ih, atuh kumaha? Permintaan tuyul nang-nong kudu gitu. Ih, maksudnya ulah nyusu bae Mak, bere dahar ke naon. Manehna mah beuki susu. Mbung, orang mambung susu iya mbung. Hayangnya susu iya bae. Ai maneh hayang susunana. Susu iya. Pak, geus lah Pak lah, urang teh Pak lah, urang beuli bae Pak. Pasti beli ya tuh murah ya mah. Ya Pak ya. Oh, sama Emang geus lah ya. penting mah duit. Geus ya Mak, geus lama ya. Geus di jadi Sing ade ya, banyak, heeh. Pangsusuankeun. Oh, tenang bae aya Mak, susu Mama Bawa loba. aja mahnya dibawa. Bawa ho. Oh, lepas sorangan tadi gandong ya mah. Ih, kudu digandong. Iya, mak ke gandongnya. Bapak kita gandong. Ayo na anjis kabeli tuyul. Ngeunaheun ayeuna namanya duit gampang. Pokok nama pamajikan hayang nambe diturutkeun. Yang penting fulus. Ayeuna poe dihadirkeun ieu. Tek digawekeun supaya nya duit saloba-lobana. Penting ieu. Tuyul nang-nong hadir. Baik, yang penting masak ngerti, asal ngerti. Apapun yang diperintahkan selalu siap, siaga satu. Coba yang diberi tugas poe. Siap geus diberi poe. Kudu nurut. Siap baik, orang mah pasti nurut. Eta ngeuningna naon? Sampai Bong. hayang susu naon? Hayang susu asi. Nyonyong. Nyonyong. Oh, tenang. Ayeuna ya, waing dibawa usaha ya, nya, Ya, cokotan duit anu waing dituduhkeun. siap. Kira-kira udah poe digandong, tapi lamun teu digandong geus dedanya duit deui, Pak. Bong hayang digandong bae, orang hayang digandong bae. Geus lah beratnya dijayak bae ku aing. Betulkeun bae nya mah, ulah ambil jajan sia mun duit gawe ge encan. Tuh, ima itunya, usianya asupan bos eta. Asup dia nya.
bos boleh ngomong na iyo. Orang paling. Iya, bos boleh iyo. Kuat mulut mah. Bos doleng sebenang duitna saloba-loba na ayeuna arek meluncur ka bos minyak arek di rau duitna di rau tinggal setor Sinang nong 3 second doangna bebenangan loba ieu. Jadi aing mawa pamajikan shopping ka mall isukan. Mantap. Nang nong biar second tapi hasilnya teu percuma. bos setor bos setor aja bos setor bos setor bos Pan tidak sesuai jeung penghasilan. Pan bos doleh teh loba duitna. Kamana eta duitna? bukan bos duitna eta aya dina rekening bank manehna mah ieu ge anu sasana ieu sasa boting menjajan anakna sasa jajan anakna Atuh kieu mah percuma aing meuli tuyul second bari bebeakan aing di imah. Dipulangkeun ku aing. Bejakeun ka maing bejakeun Jakeun ka Mas ya. Kecewa aing meuli tuyul second model kieu. Ieu mah dak teu balik modal ieu urusanna ieu. Aing kumaha aing carekan deui ku pamajikan mana ngajual kotok. Meuli tuyul second suganti mah heueuh tak mah tengah bejaana. Bedasna usahana cenah beunangan mah kecewa aing. Mun kieu mah dibere mah ieu cenah. Atuh geus emang api ieu kerempeng. Aku kerempengnya pada bating puasa mah. Puasa naon? Puasa we. Ayo mau nampan kajian puasa ge pan. Mumpun ge subuh hiji ge. Atuh mantep lah, teu kudu pake kasur. Neng kan bobo. Ya bobonya. Mangga. Ini Maisa. Oh, kali dia Pak. Maisa, Pak. mohon kali dia. Mohon Pak. Punten Pak. Mangga. Ada mamanya? Ada Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Aduh. Aya naon ieu? Adet ngaros. Ngupi-ngupi di dieu gaduh. Iya, keceoan. Aya. Abdi keperluan. Abdi Kepepet. kapepet, Tenang jahat bae. batur abdi. Ang bae dibantu ke kumaha. anu murah Anu murah aya. Coba abdi hayang ningali mak ieu na. Aya nu murah mah. jangan anak kesana Ieu lain tuyul 5 pojok. Kurang paham. Pan aya nu murah ieu mah. Hayang nu murah tapi yang nu paten kumaha. Nu bisa goyang aya. Goyang coba mak. Ieu mah akiran mak. Sesana ieu. Jadi ieu moal. Aing asup kana ieu mah eta mah. Tasep kana hate. Geus cong. Mabus ya ka ditu. anu goyang seru goyang Nu bisa nu goyang. cau gitu kan Aya. Bella keluar.
Ayah. Hayang tuyul lubah henol deh. Boro-boro nyugi ketemu misakeun. Kaluan lulul. Kumaha? Tahati teh. Parah ya mah. Parah gitu kumaha teh aing barugi. Kumaha? Asa bah jajak. Tetemu lah ieu mah. Waduh, aya harganya. Nah, kumaha ya? Duit kita ayo duit. Kurang saeutik gitu ya bisa dihutang itu separuh. Ke isu orang batak deui. Bisa ngutang tuh. Masa beli tuyul ngahutang?